hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeulean jeung dedengean mantep kurang-kurang nama singgel enceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidamba qomo khalafalil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat turadat ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam-kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgeng-langgengna Allah wa tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Paingan jeung Abah ingat bae. Teu kabita Abah mah ngadenge jelema pinter. Teu kabita Abah mah ngadenge nu talar Quran. Teu kabita. Ih, Pan. Masa sih Abah teu kabita cakate? Teka bita jabah majina jelema palalin terjasa jo katalar Quran teu saeutik kaca ku lagi heran ajun kumaha nu kabita nu ikhlas tah lamun geus ikhlas kakara emang bupati nu talar Quran beuh atuh komo nu pinter mah bupati Garut aceng-aceng emang teu pinter lain lalagaan maca kitab ngadorolang tetapi kapan nyana mondok masa antren di teralis eta kan berarti tuh mantap ulah kaget urang lamun nuluh kapinteran seseorang ulah kesima urang ngadenge bangsa dokterandes ngadenge profesor ngadenge doktor coba tes heula keikhlasanana lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana tapi can ikhlas maning hitutan brut beres naon atuh pinter ge ngajakan ya negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel nagara boh urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa nyaritakeun ayat nyana di luar kepala nyaritakeun politik pohara jasa ekonomi lain lalagaan tapi panamruk ke Indonesia negara lu terbesar di dunia korupsi alhamdulillahirabbil tuh anis nyebut alhamdulillah sakitu ku aing geus ditosran ge badak naon artina pinter atuh deuk gacak-gacak negara naon artina pinter atuh deuk gacak-gacak agama ye nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes aya sarjana aya santri tamat SD gente santri mun ditanya sia sakola kelas berapa 3 atuh teh boga ijazah henteu aing mah emang kunaon sia teh naik bayaranna make suluh keur ieu jadi eta santri lah ieu dokteran sarjana nu sejen aya wayang ngariung mah santri nu dipanggil sarjana ngamakmum ka nyana Al-Fatihah santri lah cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah yang ngariung doang je saekeun sungu teh ku aing sia ieu manfaat lain deui ya tu santri masyaallah jeung nu nyahoeun mah beda ieu sarjana ieu doktor ieu santri sarua tah ngarendeng nu nyahoeun mah beda sinarna lain deui sinar wajahna lain deui sebab aya ikhlas santri ge lain santri anu haju ka Golkar lain ieu mah pagong ka Golkar mah Al-Hadin Sawa nah Zaid agamana Islam gaulnya lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu jadi aya Islam, aya Kristen, Protestan, Buddha, Yahudi ayalah di Indonesia mah
gaul ku sebab gaul caroplok keyakinan di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna ka dituna ngomongna ge geus lain deui. Agama itu ya sama saja baik-baik. Terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya ngarenung gorenganannya di Islam eueuh hebat tidak perekonomian ningali anu baroga pabrik ke Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen. Islam aja eueuh cakiana lah aing neuk ngazam asup Kristen bela ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen. Jadi niat kafir harita asup. Niat jadi Yahudi harita harita jadi. Masya Allah. Ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah cak nyana. Ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen. Bae disape di neraka jahanam. Masya Allah. Ayo sing hade kuniat. Atau digantungkeun niatna ditaklukkeun. Lamun itu si Kristi daekeun ka aing. Aing ngasana deui awewe di dunia ngan nyana doang. Ye teu budak buta atuh mata. Ceknya nama urang Lampung meureun. Sakitu parutihna gede adat. Datang ka jana tuh kos kitu ngomong nage. 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. 1 juta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta. Wow, parah jasa. Sedangkan si Kristi mah agamana Kristen. Nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku, siap aku akan masuk Kristen cek nyana. Eta harita keneh geus. Daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik sing hade. Gusti Allah. Ternyata di Indonesia tekudu sa Indonesia. Tangerang tekudu sa Tangerang. Horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki suka agama Kristen. Ya Allah, hanya demi sawah mencong akidah dikorbankan ku goblok teh si jelema. Ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah. Mantap hidayah mah mahal jasa lain nu urang nu Allah. Urang lamun inget ka kibar siso 500 santena ge nu bisa hiber. Tapi pannyana kabita ku seorang wanita, ya Allah ya Rabbi, zina, mabok, ngabunuh, maut, kafir. Mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon. Aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah. Ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3. Jangwatan iman la illallah 3 balik. Tarik andapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun.
supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah, bantingkeun ka luhureun susu katuhu dua jari, la ilaha illallah kahandapeun susu kenca. Tilu ta salat seperti gitu disebut talqin zikir. Tarik napas, ilaha illallah. Geus ku tilu ge insyaallah. Ku tilu ge. Jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia. Nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah. Cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang. Awak sadar sia. Sadar. Jasana jan sia teu sadar ge dek naon pake meulina. Tuh kan jadi tenang urang. Atuh jualin sawaja eueuh, gunung nu dijual eueuh naon toha dijual ku sia. Sadar. Tenang jadi. Masya Allah. Eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup mana sehat lawak. Memewahan ting atuh di dunia ieu ge bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal payah tuh kamari ge tatangga payah teh dibawa segala rupa ge. Ge atuh geus ge bakal payah ketungguan di akhirat. Ulah sok hayang senang di dunia, urang mangke di akhirat boga sorga. Eta ge mun ka sorga teh. Nasihatan Allah karim rapi. Masya Allah. Si ada niat kufur berarti langsung jadi kufur. Niat Yahudi jadi Yahudi, niat asup Kristen jadi Kristen, niat jadi Buddha asup Buddha. Sing hade niat urang termasuk azam urang. Beda niat jeung azam. Ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali, ari azam qasduhu wa tarakhu anhu. Jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua. Ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae. Masyaallah sing hade tan mantap. Hati-hati niat urang, azam urang, Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeleuan jeung dedengean. Mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat. Ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi. Urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidam bakom khalafa lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat turadat ilmu ayat eta bae. Artina wujud aya-ayana teh kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgengna Allah wa tungtungna ngan sakadar sakitu urang mah kan bahasa tauhid teh. Henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, teu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kabeh itu kudrat Allah, bagus ti Allah, goreng ti Allah, rasupkeun ka jero hate kabeh jati Allah, bakal ngeunaheun geura, dibere sugih ngeunaheun, dibere susah ngeunaheun, sarua ti Allah. Dibere sehat ngeunaheun, dibere gering ngeunaheun, sarua ti Allah. Ngomong sacayut. Ngomong ngeunaheun aduh. Gerak dibere ti tajong we geus rekanan batu urang. Tajong goblok batu teu neuleuh sia kae. Cak batu.
emang aing teu ngadenge emang aing ngirana leuna sia goblok deui cak batu tolol sia teh katabrak sapeda gitu sia bener bae kali itu katabrak ku sapeda nah eta badak sia ade urang kok kitu bae encan datang ka jero saha atuh nu geus datang ka jero teh eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad kabla dieuna para khulafaur rasyidin kabla dieuna para aulia-aulia Allah terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh minta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti kan sia bakos kitu mentana da teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna inu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mazarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang naon ge tulis bae geus didinya tulis kula nu ngalaporkeun geus beuh eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana eta kos kitu haram bicara kos kitu mah ulah haram non kitu zarah ka para wali basa kumat eta tadi supaya kacepretan kabeleteran masyaallah ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah subhanahu urang gulak gilek koncina mana koncina dedelean mata teh geus kudu ulah resep kana dunia sakitu bae lamun mata masih kene resep kana dunia gulak gilek wae kajen kumaha kajen talar Quran talar hadis kajen teh nyana geus bahsul masail tapi mata resep kene kana dunia gulak gilek bae kamari Muktamar NU ayat 3 panitiana 3 di Jombang hiji panitia muktamar asli 2 panitia gadungan 3 panitia akan kedatangan presiden 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we aing mah nu diibah bae ge nyaho cek kiai nyaho menang ti mana tuh ulah mimilu ka aing sia sia aing mah 3 panitian 3 hiji muktamar asli panitia muktamar asli nomor kedua panitia gadungan nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 panitiana nu panitia asli ele ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan mamawa tas gede disatukannya nyana aya tas kabeh punyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit ukula dibejakeun sote geus hancur-hancuran gua ye mah kumaha gitu kadang kurang anu nyawan aing jeung siapa nyawan aing coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing
Dek lompat ke mana sih ya? Dek lompat ke mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sumut sia ku aing. Ieu maksudna naon? Rusak jasa. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Yuk basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit mah. Ieu nu mantak agil sirat deui ieu nu anu terpilih duit nu mah. Baheula matas bahsul masail mantas mutamar NU di jero dada, di jero otak aya bahsul masail, mawa ilmu, kuari balik mutamar. Nu ditugakan teu nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca kalau tadi, aing mah teu kabitan, bisa ngaji, jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas, tak kadadehekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teh berusaha supaya ikhlas abe jelema marere duit ka kula. Sial jasa. Orang hese tak ikhlas. Aduh, masyaallah kan. Nomor kahiji, nomor kadua eta abah mah kula sok ngadahar duit ti pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka mana keun? Kalau bawa omong. Aduh. Aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Ieu kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abeh maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna, jeung birokrasi memual kaluar ti pamarentah. Partai kaya di pamarentah, hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu, ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah, anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah. Jangan salah mah, lain pamarentahna lain politikna, kiai nu narima duit di pemerintah. Eta nu salah nama. Lalu bawa ngomong pun tenang lah. Besi pajar ekstrim nggak banget tuh. Mantap kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Hanyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima pokoknya. Terima kukula bener nganyana jangka masjid moal mali ka masjid moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar ulah ieu mah endek ngaji bae teh endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus kadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengkeun. Geus nyana pelit ulah dipenta. Geus di imam masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilahkeun ti tangga bangun daraek nya mah di dieu. Sebab diomeme ku panitia. Aduh, ya orang nyeritakan niat sing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep, hartina mantep boga kayakinan. Yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin. Oh, ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin. Nah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang ieu teu husu salat teh teu husu
sholli fardhal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Biasa Allahu akbar mulai. Sapatu aing sendal aing anu maling moal. Ih masjid ieu mah biasana rada rawan ya. Aduh, ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan. Kaduhung jasa ya aing aduh. Masa salat kos kitu? Tah eta kan salat hampir rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah. Ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta. Aduh, beta ka bapak teu dibere ku bapak. Aya 3 juta. Ieu keur salat motor nu aya di jero hate lain Allah. Nu aya teh sapatu, nu aya teh sendal, nu aya teh kendaraan, nu aya teh jabatan. Kunaon eta? Niatna kakarak cangkang doang. Ngaranna ilmu yakin. Kakarak datang ka ilmu mah kos gitu, udaran. Tapi lamun geus datang ka ainul an hakul yakin, ainul yakin be mulai husu aya. Aya husu nginahin salat. Allahu akbar. Keagungan Allah bakal katempo, keagungan Allah bakal kadeule, keagungan Allah karasa, bahkan gerak diri nage lain perasaan nyana na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya khusyuk ngeunaheun dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allah geus kajian kukumaha ge geus ngeunaheun bage nginahin sholat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teh geus teu karasa biasa mah urang mah pun sholat teh pabelit jeung reungit Allah wa maghdubi alaihim waladdallin urang teh reungit sia jasa ganggu ka aing sia aing pindah baik itu ya sholat. Ya Allah, ku hese-hese teh. Tah moal bisa lamun urang teu ngarahan, kudu diarah. Terus lalaunan. Ngan moal bisa datang ka dinya sebab naon? Perpindahan. Nu diurus teh apa neuk awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Mu'in eta jang urusan awak naik urang neuk ngurusanana neuk ngurusan qalbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ieu montok aya nu tas disuntik aju bodak bengkak garek ieu da jadi ka dokter-dokter teu tanggung jawab geus bodak sagede kita dokter salah nyuntik mentok kuari tilok nyara runtik dokter masih salah. Iya kok hari mah main suntik obat bae geus pokona. Teu barari sen nyuntik bari mah. Baheula mah suntikanana jago jasa. Lamun urang dari Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge. Nongeng. Trek beres. Gusti Hasan kok kitu. Enaon ieu penyakitna? Ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu. Gusti Hasan urang mah izin. Nya ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan. Cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan tapi emang geus kosit gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya ieu borok bilatungan sia mah borokna ge kudu urang izin mau borok ka dieu nya ngomong embat biasa Pak ka dieu koeng diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nonggeng suntik tret beres nya nyuntikna ge asal nonggeng urang ngaji bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kanyuntik hese ya Allah karim ieu urang geus boga ainul yakin mah ngeunah
berarti kan ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomongna ge ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib ke wajib kuateun wae eta mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia bisi poho ieu geus negoran panitia bae nya nama eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakena eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu mungkin ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyair teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya heuh herang ye cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tararis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai masyaallah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa sia teh minta samani di mana di ditu bangunna kadina rodek sia kadina mana kadina apa sia rebok amat teh teu herang teh aing tas mandi tapi teu herang ya ngajakan jurang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu mbuh teh ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok bae pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang teh sia ditu magang ngaji heueuh teh tadina aya 200 sama jadi ditahan kuari aya tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 itu ngaji saurang atuh tiluan jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun ulah disalahkeun masyarakat ulah disalahkeun jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu-kieuna kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing kadinya kabur garoblok kurang dinya mah ih cak urang dinya siana goblok tungtung apa goblok-goblok lain ngaji hate bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayana salat kaula wa nusuki
jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagaina wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga tuh kan bloon teh jelema nu nitah salat Allah nu rek ngaganjarna Allah nu rek nalesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya cak Allah aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon tuh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi yang kadeuleunan lain gua Allah ku tatangga abeh di pajarbu tama ustad hebat biasa salatna di heula bae nya nama beuh pohara lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teh cepata moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususna ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing mah dipaksakeun ka jeung kuku aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh sah atuh Allah aja yang kalem aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek di Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek di Allah kan kajian kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah oh kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah ai lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirup nang saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara warai panggung mulai guys kita perang sialah aing matur sanyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung ya liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ye saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia tenang ulah sieun jadi nama geus pah ieu
barang hirup ulah geus lihat kaku barang babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu metela cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lumpat cara lumpat heula datang ka ditu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sia jadi santri serba salah emang ini borangan mah kos gitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya teh ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat euy cakela kunaon kala luar teu anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin zarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai kiai lamun perang siap tante Kela maksudnya kayak mana? Yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui. Mana apansa pan kreditan. Can bareres ya. Mun bisa mah ulah perang lah. Mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani. Lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh. Ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai sakena wakal lana ampun lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh
warisan aja diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jagedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang tak berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya cak Allah paeh bae kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat nah enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah malah yang geura ibadah bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa ku saha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunah Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun sholli sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir al-bawan bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah subhan sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab da asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat nah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cuma 4 diuk reup hees udang jam 7 subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyieun hirup iwal ti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah
relakeun hirup teh kallohkeun nementak lamun urang geus dikallohkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ka jam 10 asana teu kuat cek ini lah cek kiai ge sakuatna wah ada cak kiai ngeunaan sama kiai ngeunaan sama guys 10 Allahumma laka sumtu amantu gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah bejauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing deragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah jak kabeh ge tunduh jam memenakan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung oi kunaon aing bisa hudang ieu cak Allah bolon teu budak ku gudang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 peuting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafadzah mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh yang beca mana datang ke ibadah disarekan ke pemajikan itu bloj tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca
dironggangnya nah sarena teh dibalik jana sarena jana pentangkal buah mangkaning berkembangan loba sirim tapi kan biasa baik sirim datang ka dia malaikat sirim datang ka dia sirim datang ka dia itu tuh malaikat terus datang ka zohor diudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat kau ini diudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we yang serikeun tolol kau ini diudangkeun nangah udangkeun malaikat eta udang toel kemarin udang zohor tuh kadang ingat suara azan bener hayya ala sholat hayya ala sholat aki-aki mazum hayya ala falah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD orang malaikat apa toh daruh lamun malaikat apa toh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikiritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas geus jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lah nu ngabangbaluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu koblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun doang ulah didatangkeun ka hate
ketika urang butuh pakai, ketika keluarga butuh pakai, ketika tetangga jeung babaturan butuh pakai, sapira dunia etalah ngan datang ka leungeudeuk ulah datang ka hate. Besi aya nu deuk ijtihad silahkan. Teu kudu jeung Imam Syafi'i jeung santri bae ge diadukeun coba ge. Ulah ngaji na masakna heula masak. Ngadu masakna heula. Moal kuateun ka santri mah. Ai ngaji macan pugu bisaeun santri ge. Tutu marah rondok wal bisa. Aya ilmu sorof, aya ilmu nahu. Lamun musorof doang tanpa ilmu nahu moal becus maca kitab. As-sorfu ummul ulum wa nahu abuha. Sorof indungna ilmu, nahu bapakna. Aya indungna doang, eueuh bapaan. Watuh bonteng korban. Ujianana. Kitu kene aya bapak doang eueuh indung, atuh ujianana teu meunang manggih telak-telak. Hendak diadukeun nahu jeung sorof bisalah maca. Geus bisa maca urang bakal nganyahokeun leuwih jauh. Apakah ieu kuliah apa juz'iyah mantek. Saenggeus da kitu kanyahoan ku urang ieu umum jeung khususna mun urang deuk notor kana bahasa usul fikih. Lamun ieu mufrad mu'arrab yufidul umum. Lamun ieu kapiheulaan ku lakin kumaha, mun kapiheulaan ku bal kumaha, mun aya ila kumaha, lamun aya kulama kumaha. Ciri-ciri bahasa di usul fikih geus dijelaskeun. Jang notor hukum. Wow, ieu teh bahasa teh jama tetapi make alif lam paedahna kumaha. Wah, tamikiran kos kitu bae ge tah botak sariawan. Mantap daripada ente botak sariawan ulah lah. Riweuh. Lain lalagan. Terus disusul ku ilmu bilagohna. Apakah ia asup kana ilmu ma'ani, apakah ilmu bayan, apakah ilmu bade. Jadi rapi hiji masalah teh mun dibongkar ku urang. Teu becus kos kitu ulah sok bongkar-bongkar diseungseurikeun. Maca bismillah puluh ya peleye deuk ngabongkar Quran. Didengekeun age urang mun ngadenge camat maca salam muringkak bulu. Bupati maca salam, maca khutbah, orang muringkak bulu, gubernur pejabat bae asal pejabat bae orang, atau jelema teu masantren aju maca khutbah orang muringkak bulu, pan muringkak bulu mah jurig berarti kan, jurig atuh orang mun liwat ka kuburan kan muringkak bulu, jurig berarti di dinya. Nah ieu ge lamun aya pejabat atawa saha nu teu mondok maca khutbah orang muringkak bulu, aya jurigan berarti. Macana pulai per orang sok aduh si budak hayangeun berarti ngan teu bisa, ngan teu belajar. Ngomong-ngomong hukum, tajong kos kitu mah. Talian haba kos kitu ieu gantung di tanggal caringin tuh. Sakalian jeung golkar-golkarna. Eta. Indonesia mayoritas Islam tapi urang mun ngadenge terutama pejabat lain sakali lah salamna khutbahna kok teu daek ngabebener sih nyana. Didengekeun ku santri mapan aduh hayang di santri teh garetek gadenya. Ya minimal getek lah kadanan ku muringkak bulu malah. Muringkak bulu nu handap onam tah mah. Lain deui, tapi muringkak bulu punduk mah kuntil anak eta sih. Entak lamun aya DPR pidato, urang geus muringkak bulu aduh. Naon saya aya jurigan. Bah bacaan anak Masya Allah dikahareupeun nu ngadengekeunna kiai santri ahli-ahli qiraat boh sajujana nyaritakeun hukum puyeng aing mah mantak nyana tilok nyaritakeun hukum nyaritakeun korupsi. Alhamdulillah bulan kamari korupsi optimal. Acak-acakan di negara. Jadi urang balikan deui urang malam Jumat babarengan teu saha kabehan urang menta pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu bagus mah
sabada maghrib geus ulah umang omong nanaon deui langsung paring kadar lempak cenah bacana dek di berjamaahkeun di masjid mangga di mushola mangga dek di imah bae jeung pamajikan mangga dek sorangan bae ceuk ieu mepet bae lalaunan macana ulah gancang-gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Cek pabajika ada sorak haji ka mana eta? Ngees. Teu beres. Jawa-jawa subuh. Ya jadi rapi bacana ulah gurung gusuk diajar ikhlas ulah bake naon gitu ngaranna ajakan nafsu tenang tentrem insyaallah malam asal geus nisfu bae pan ngaji tinggal sabaraha minggu deui ka dituna libur bun nikmat jasa geureuh di akhir ke urang di bulan Ramadan aya pemilihan presiden tadi hanjakalkeun ku kula mah mun musyawarah mah harita moal ulah di bulan Ramadan kararago lantaran bulan Ramadan mah bulan suci sok ngeunaheun urang ibadah maca Quran, maca sholawat terutama ibadah teu babacaan bari meureumkeun mata ngeunaheun. Reup beta subuh teh hudang-hudang zuhur. Salat reup deui hudang asar. Salat deui reup hudang maghrib. Cak pamajikanna aing mah puasa kos kitu masa tahun ge kuat amat. Sapira hees doang. Tetapi memang kos gitu daripada orang bentak haju umang omong dula deuleu maning hees. Indah jasa ganjaran nu paling gede mah ngajaga mata. Urang mun bentak teu bisa ngajaga atuh maning hees. Mantak gedean kene hees ibadah bulan Ramadan jeung bulan-bulan lain dibandingkeun jeung bentak. Sebab bentak sakali bentak susu kadeuleu. Masya Allah ping-ping kadeuleu. Saya perlu bapak orang aman tuh ya mau dibanding kadinya mah bandingan aya di bulan Ramadan teh aya hanjakal tah aya pilpres ngan geus kitu meureun di Lauhil Mahfuzna tinggal kuari pepeta ka mana urang milihna demi kelanjutan bangsa jeung negara. Lamun nutur-nutur nu berkepentingan makwabeh jorek kabeh bagus nu ieu ngomongkeun nu itu ngomongkeun nu ieu satu sisi ieu bagus satu sisi itu bagus nu berkepentingan mah atuh kabeh ge ngadukung kepentingan ka Jokowi ngadukung Jokowi, kepentingan ka Prabowo ngadukung Prabowo. Lepaskeun tina kepentingan deuleu positifan nu mana urang maja pejabat lain, PNS lain, urang pagawe lain, batu karyawan lain. Andai kata jadi karyawan jadi pagawe, lepaskeun tina kepentingan deuleu untuk kelanjutanana. Positifan nu mana sebab sekali kesalahan urang bakal cilaka na loba jasa. Jadi untuk menentukan ieu mah nagarana demokrasi, urang nu milih tetep bae kudu aya kan presiden. Kudu aya pamimpin walaupun kukumat tetep kudu aya. Urang nu milih. Jang kelangsungan lempang na ieu negara anu lir teu beda jeung parah
saha nu dijadikeun supirna nahodana urang lah nu nentukeun sebab urang muatanana di jero na urang tah mantak hati-hati terserah cenah kula badek nuturkeun kiai we bohong eta bohong ngomong kos kitu teh bohong nyamu cenah mah kumaha kiai we lah dihitutan saya ku aing bohong ya kabeh geus baroga pilihan tah mah ngusrukeun kiai tah pokos kitu. Ketika diajak waktu tetep boro-boro dek diajak pilpres dek diajak make kitab ge nu asli tetep bae anu boga kepentingan nu kodi itu bae cirina kos gitu bae toko boy ieu wadak ngajak moal teu akur disintreuk saku aing kitu bae